Gusti aya jelema jangkung gede kitu Gusti wow ya urut teh genep kali madaharna teh saha Sampurasun iya sorana gede nepi ka handaruan kitu ho rampes saha sampean Bima wiwa aya nyaho adana we nama deh pikiran teh sarua we ngaranna Bima Bima aya dina kateranganna teh Gusti naon Bima unjila ilaika wa ma unjila Bima saking ngendimu aku saking Amarta oh sami sareng abdi saking kubutuh abdi saking pakasabar saking munggul pawenang saking munggul pawenang oh dikaler aja ya leres jadi dikaler ngaranna Bima dek naon ka dieu dek nanyakeun aing ngaran Winsagni teh anu mana hah ngaran Winsagni teh anu mana wih kadulungan aing teu make tilam padahal kini teh teh mawa sama atuh sia teh mun teu ditilaman ngaran Winsagni nu diteangan can apanya Hasan tak iya Winsagni sampean kenakeun nuhun wah Bima Winsagni kapas abdi ngenakeun sahada Amir pondok we si eta mah Amir sakama obat Amir wungkul Amir ya roba aramir amin eta mah amin eta mah atuh sia teh didengen henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh kakare genep poin jadi anjeun teh neangan kaula rek naon anu nyaka kareta binarom saha hah anu nyaka kareta binarom Winsagninya keke kereta binarom naon tong api-api sabab dia tempat aya pusaka aya kareta emas aya harta karun kareta jadi aku tagowo kereta binarom dek mawa kereta binarom ujung mawa usia nyewa naon dek mawa kereta binarom iya keur naon pikeun datua kerami hadiku Dewi Sijenet wah eta eta jora musa cuy wo ieu aku wo di den nepi ka nepi ka handaruan pikeun kawin adi anjeun ngaranna Jenet jadi eta kareta rek dipake maksudna naon dek nyewa lain pokoknya nyokot we kareta binarom dek ngarenta lain kareta dek dibawa lain dari sampai rupa hade patut dengan nyuk rupa cuman tamannya maka jeung dek nyokot teh hari aing nu nungguanana aing macan nenyo acan bari tahun-tahun teh hah ieu kareta binarom teh tong borong make jeung di pinjem atawa dibawa disewakeun ge moal ya disewakeun mah entong da kaula marek nyokot kareta binarom atuh lamun kitu mah meureun anjeun terek maok lamun maok lamun anjeun keur eueuh dipaok
eta mau karana ieu mah rek dicokot bebeja aing teh dicokot emang namanya nu boga aing maneh nu boga lain teu geuning nganaonan aing lain nu gablegna mah dibabuk sia koe ulah tenun maneh Bim ieu wayahna balik deui Bim cinyaah kana awak sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun ayo balik aku tak paksa dipikeun nuhun teu dipikeun paksa teu dipikeun dipaksa ngamuk kaing gede ngamuk emangna aing teh tunggul dek main paksa wae sia ulah kitu ulah nuturkeun hawa nafsu anjeun teh manusia teh anu diajikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan ulah nempo aing buta nah tapi aya rasana sholawat teh di dinya bisi teu ngarti maneh Ibim Sholatullah salamullah eta mah nyanyi ai sholatullah salamullah nya nama sopan santun ramah tamah DP handap asor da ieu ge aya rasaan hormat ai rasa teh departemen teh Muhammad ngerti sampean pokona dek dibawa kowe teh dibikeun dipaksa bisi riributan aku ora tau dine waduh tapi kamu gua mau jeung nyaritakeun moal sieun nungtun Raja Wisuna sampean Bima yen pucuk tigirang balik bisa aing balik tapi kudu mawa ka Tabinarom jadi gelut sawios ku abdi Gusti lain sawios aing moal kuat di ditu jaga di tukang bisi aya nu moblos bisi mawa batur timbalan apa kon wani marang aku ora wani teh ningapa kulanang-kulanang aji mulati tegah ka dijaya nya kasabuk urang tatuhan putru hampar 3 bener iya maju aja kaget bacot Hello kaduhung digabruk di tukang ai sulusup teh sikuna meuninya cap kana hulu pisan angen moal kuat sia Bima wah dunungan aing mah tukang tata puasa deuleu tukang perih aing pangna nganut oge kadunungan teh lain tina soal buruh aing mah deuleu tina soal pamadeganana karasa mah patahanana ku aing benar karasa aya barokahna we gede barokahna lurah teret atuh kas kamu potongna Allah anjir gelelut itu Bima gelelut anjir jangan sampai kagak buah gitu mual kuat Bima sia goblok tuh sia geus dijungkeun deui wah dunungan aing euy ditonyok euy dunungan aing teh gagah iya sia mual kuat Bima mual kuat sia kalawin cak nih
Biman bakal keok mah dulu. Pincak nih keok. Bima jing. Pincak nih. Ayo ngalalewe. Gimana teh euy? Duka-duka deh. Di mana sorana belakna? Ceuk aing nu bakal menang mah Bima. Di mana sia tuh? Di dieu. Marukana teu kadenge udah anu ngeureungan euy. Ayo Yak. Nya. Aya jelema aneh. Batur nanya, batur si Bima maneh. Oh, gitu. Dek naon sia jiji ka dieu tara salat? Jomonis tara salat sia. Emang aing salat teh kudu bebeja ka sia? Wah, dina osongna ge biheung katarima sia salat. Tapi kan di Eueuh ponis. tina hadisna, eueuh tina Qur'anna anu diiket salat bakal diterima. Ih, goblok. Lain Di mana-mana gitu di KPH. Ngerti? Aisyah teh pakai naon-naon. Apa teh dipake? Dek naon sia datang ka dieu? Naon teh deui naon teh. Weh anjeun duaan euy. Naon? Eta deui dunungan teu gelut. Pisah. Keun antep cenah ele saurang. Da maksa dek nyokot kareta binarong. Sia naonana si Bima? Aing guruna. Guruna? Puh. Jeung ngaku guruna goblok. Hari itu kosong deh teh. Ngahina saya. Didinya tong ngajago tak ke jelema ieu. Wah bahaya. Bahaya. Iya teh jelema teh keur nguriling neangan tandingan nya serang neangan lawan. Saumur hirupna canyahoon digeuti serangan. Pecakan teh sirahna dagor kulingis. Kuat Modar. Lawan nya Aisyah teh bener dulurna si Bima. eta kareta teh dek dicokot dititah kudu gablegna belegung. Eta naha lain dibejaan. Lain make cenah gelut. Pokoknya sakur nu rek nyokot kareta bindara musuh aing. Oh gitunya. Iya. Wani gitu ka aing. Alah. Puh. Aduh. Itu kosong dia Make jeung teu wani sagala. Eta nanya mah ka diri sia aing mah gede awakna. Nya geleutik aing mah meunang ngaraut. Bener. Nya geleutik aing mah campernik. Campernik. Puh, Eta nyidu kosong deh. hidup kosong. Nya Aisyah teh aing mah ahli usik geuleuh. Tah. Murid pacuncun. Murid bacuncun atuh. Bener. Prung, Tega lara. tega, Pati. dor. Prung siapa dingdung. Belajar. Au. Buat. Musik sia. Wes. Iya.
Akang menewa kageuleuh ka jalma goreng patun. cicing teh rezeki Geuleuh lah. Namu aya gairah atuh da buta da mah. I want to see underneath. Naon teh? Wow, big. Jabri big teh beureun. Black big. Nya black, nya big. Lain menewa kageuleuh akang. Lain mun urang mah di kolornya euy. Ada buta mata Lain tara kapoe tapi tutung. kakakap teh. Alam ni lecet. Pakai jeung lecet segala. Urut ngabeca beureun. Baru kana kumaha mun euy. Heeh. Aji. Setan. Lompat ka mana? Musik si anjing. Musik si setan. Ya. Kawan si setan. Adik. Watir. Lain meninjang heuy kitu watir. Alah. Dah watir. Mereka kumaha? Adik kada sia. Menang sia setan. Jok sia. Mereka kumaha mun adik? Aya kakeheul beureun. Wah.